Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehatnya lah, sehat aya dina kaselamatan tur kasejahteraannya komo dina musim corona kieu mah mudah-mudahan orang terhindarlah dari begemuk virus corona. Berujung sumping di tema Sunda. Alhamdulillah sim abdi sareng reng-rengan dan rencangan sareng rekan-rekan seperjuangan sejak ngebangun channel tema Sunda anu mana maksud sareng tujuan atau napi eusi dina tema Sunda nya panginten ayeuna bakal dibahas lebih lanjut. Kumargi gitu tong kemana-mana terus tonton video ieu. Puih deui di tema Sunda. Alhamdulillah dina konten pertama orang kasumpingan rekan-rekan seperjuangan gitu. Anu mana aranjeuna parantos ngadukung dina naon? Nya dina ieu, dina ngabangun channel tema Sunda. Tah dina video anu ayeuna sim abdi sareng rerencangan bade seja ngajelaskeun atau napi ngabahas gitu. Naon sih tema Sunda teh? Naon maksudna? Naon eusina sareng naon tujuanna? Nya ayeuna bade dibahas. Tanya langsung wae katanya supados kopi meh awet. orang ngupingkeun wae gitu nya bahasan ti rekan-rekan. Mangga kangge anu ngawitan Kang Ali kumaha? Damang? Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Kang Irwan. Tah ayeuna simkuring bade sakedik ngabahas ngeunaan naon sih tema Sunda teh. Tema Sunda nyata hiji channel anu memang ku abdi sareng rekan-rekan dibangun, dibuat kanggo naon? Kanggo menempahruahkan kreativitas gitu. Naon atuh eusi konten-kontenna di tema Sunda teh? Nya kahiji eta kreativitas, kaduana seputar inspiratif, kebudayaan khususnya di Sunda, kesenian yang segala rupana jeung sajabana kreativitas jeung sajabina. Tujuanna naon tema Sunda? Nyata tujuanna yang bisa mengembangkan sebuah karya atau insya Allah kapayuna tema Sunda oge bakal ngalibatkeun orang-orang yang kami anggap hebat lah di bidangna gitu. Jadi sekaligus abdi sareng rekan-rekan oge diajar terus teh mencari tahu. Jadi intinya mah dibuatna
channel tema Sunda teh mencari tahu lah. Bener. Bener, mencari tahu. Anu memang ku orang teu apal gitu. Misalkan contoh hal malam Bisa. RT ngebahas seputar warga Bisa ngebahas namanya warga. terus ngundang dari tokoh budaya, tokoh masyarakat, pokoknya mah lah segala dibahas gitu. bakal aya pembahasan anu memang menarik, inspiratif. Ya, eta. Atau oke bakal aya konten-konten anu lain anu memang sifatnya hiburannya meureun tapi masa kitunya. Intina antosan wae lah kelanjutanna kumaha. Kan intina abdi nyungkeun rojong doa support ti aranjeun sadayana, mudah-mudahan ieu channel bisa berkembang, bisa maju terus teh dipandang positif oleh masyarakat, bisa diterima lah intina nya. Iya. Ya kitu meureun ti sim kuring mah. Mangga lajang Bapak Dadi Kumaha lanjutan. Lanjutannya Bapak Dadi seputar tema Sunda teh kumaha cenah? Iya, Pak. Jadi seputar tema Sunda teh dina ngajenganna teh kieu. Aya sababaraha hal nu bakal didugikeun teh nyaeta hiburan. Kocakan. oge nya kocakan, komedi. Di samping komedi oge aya lah Komedi. Di samping komedi Komedi oge aya. aya Komedi. interview review teh review anjing jauh harus interview Review. tutorial Tutorial kayak. yang naon gitu Tutorial jadi bahaya bahasan naon gitu Hmm. nih aya orang teh berbagi kisah inspiratif kangge sadayana gitu yang intina mah tina tema Sunda ieu teh ditampung lah sadayana teh jadi aya humorna aya kisah inspiratifna aya kebudayaan aya Jadi sos aya. baksosna aya sok we sadayana ditampung meureun di dieu kitu Bapak Irwan. Jadilah disebutna mah tema Sunda teh ieu teh Sebuah wadah. sebuah wadah kalau orang-orang beraktivitas Nah, bisa Wadah sambung lah. hiburan oge aya gitu. Hiburan oge aya. Hiburan oge aya. Ya gitu. Komedi itu lebih ke komedi juga aya lah komedi action atau komedi Ini komedi hot XX. ulah itu bisa dibenan ke kumaha. jadi Wah, teh mah ini nama kocak-kocak gitu. di samping orang memunculkan sebuah keseriusan tapi hiburan oge aya. Aya Gitu. gitu. Mangga lah disalajeng nama di ku Bapak Irwan didugikeun deui lah sok. Tah gitu cenah. Pembahasan di penjelasan maksudnya di para rekan-rekan sadaya seputar tema Sunda teh nya eta itu inti nama tema Sunda teh janten wadah itu wadah pikeun berkarya sosial media anu kreatif atau napi naon lah nya inti nama hal-hal positif gitu jadi dia gitu insyaallah gitu kapayuna gitu abi Orang sadayana. orang sadayana gitu bade Kita sejarah orang ngembangkeun naon sesarangan diajar Tah, gitu. Diajar gitu dari tiasa mah teu acan gitu mung ieu mah mencari tahu gitu. mencari tahu panginten atuh aya oge tujuanna naon dina tema Sunda harapan tujuan sareng harapan di tema Sunda teh panginten mulai didugikeun ku pun lanceuk cek pisan mah mangga Ya tujuan dina tema Sunda ieu teh tujuan sih harapan harapan nu dibangunan harapan orang teh harapna maha gitu. Tah, harapan urang gitu harapanna kumaha Harapan mana bisa pangijeng presiden gitu atau harapanna waktu presiden atau gubernur ada senok
nya kaharepna Harapan sadayana di ayana tema Sunda ieu teh urang sadayana nya meureun selain jadi wadah kangge sobat-sobat Sunda nu gaduh kreativitas hobi meureun duka teh bade disalurkeun ka mana bingung meureun nya di urang bisa ngabantos aranjeunna tiasa nyalurkeun hobi-hobina atau kreativitasna di dieu caranya mudah-mudahan dina tema Sunda ieu teh aya manfaatna kangge masyarakat gitu. Amin. Ya selain kangge hiburan lah aya meureun sisi-sisi Hal positif. positifna kangge masyarakat mah nya Pasti. ya kaharepna wae harapan nama Harapan Mudah-mudahan. ya channel bisa berkembang ya. ya eta intina mah tiasa berkembang lah ieu channel atas gitu ya. Tah jadi gitu cenah barudak. Jadi maksudna orang disimpulkan we dina penjelasan tadi rerencangan kesimpulanna tema Sunda teh tujuanna pikeun ngabangun gitu, pikeun ngabudayakeun sareng pikeun nampung berbagai karya anu aya di dunia ieu. Urang sadayana. Di dunia akhirat gitu. Nya di dunia we ya ada sidik urang teh cicing di dunia gitu. Cari akhirat. Jadi gitu. Mohon. Tah sim abdi oge panginten ngajak gitunya ka para seniman atau napi anu gaduh karya Lah eta. tiasa diajukan ke tema Sunda. Diajukeun Ya kieu maksudnya. bermasalah Mah Jadi maksudna hayang cinta abdi gaduh karya tapi teu gaduh wadah gitu kangge ngembangkeunna tiasa ke tema Sunda gitu. Tiasa ngahubungi nomor di bawah ini. Tanapi jadi kieu meureunnya ai misalkan bisa wae batur rek berkarya tanpa harus di dieu gitu tapi kieu nya maksud jeung tujuan orang-orang mah jadi hayang urang ge hayang diajar gitu karena skill manehanana gitu. itu. Jadi lamun misalkan aya anu jago kana bidang musik contoh misalkan karena kenang ya. Hey gue kolaborasi jeung urang di dieu kan urang ge jadi boga pengalaman terus teh naon ilmu gitu. Jadi bukan berarti naonnya nyamain lagi bisa wae ayeuna nyen platform sorangan gitu. Nyen channel sorangan agar kreasi manehanana. Cuman nah urang ngajak teh sangkan urangnya bisa diajar gitu. skill manehna Diajar bebarengan lah itu maksudna mah gitu lain artina ieu gitu lain artina urang kudu gitu henteu cilik tadi teh abdi teh tacan rengse pan terus dipotong maksudna mah eta gitu kaburu ditikung alah menitikung nah, jadi gitu cenah nya urang mah ngajak gitu sanes ngajak ka tanapi kumaha nya urang silih tukar pikiran silih diajar sesarengan sharing jeung sajabana saling berpendapat tah jadi tema Sunda ieu urang bisa gitu sajar gitu maksudna teh nya mudah-mudahan atuh kapayuna gitu di channel ieu teh nya sejabi teh urang tiasa ngulem atau napi ngundang para selebgram ternama gitu insya Allah nya YouTubers. Hanya mudah-mudahan lah kapayuna gitu urang tiasa berkembang gitu dina ieu amin
channel dina ieu channel teh nya kumargi kitu simkuring sejang ngemutan gitu ka para viewer gitu nya supados tombol subscribe-na digebug sareng loncengna ditalapung supados naon supados urang bisa terus aya dina kasumangatan pikeun ngembangkeun ieu channel saling berkarya. tambahan paling kan Ya intinya mah nyungkeun dorongan sarang supportna we nya. Kanggo sadana rekan-rekan anu nonton ieu video sebabnya abdi sadayana butuh masukan, penilaian, kritikan, saran segala rupa lah. Soalnya kan ieu tahap pemula awal proses gitu tah. Ya mudah-mudahan sing aya dina keberkahan sing aya dina keberkahan amin Waduh barakah mah. nya kita meureun nya ditonton terus video-video Salajengna sajengna jadi tong hilap subscribe sareng pencet notifna ngarah baraya sadayana tiasa Arurang teh tiasa naon ketinggalan lah ketinggalan video-video orang. tiasa nonton video-video tema Sunda anu salah itu. Itulah alhamdulillah pantainya sababaraha hiji penjelasan terus di lebih ieu teh dalam rangka diajar ngomong hadapan kamera gitu pernah dilikeun jadi salah nama abdi teh tiasa langkung ti ieu gitu kabar cuman Iya, ya Mak. ya lah gitu Kayak penasaran deh penasaran pemirsa tuh ini kali ieu mah sigana biasa wae engke mah. kamu lu Kena Leuwih. hatur nuhun karena segala rupi perhatosana tong hilap sekali deui subscribe di like comment and share nya segitu pangintenan di pika hatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.